Aduh, Masya Allah, ya janji pahara, terutama bayar hutang, kadanan ku dileuwihan mah, kadanan ku memeh waktuna dibayar, atau tepat-tepat janji, lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura, lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta, bogana 200 ieu 200 heula. Tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang, iya mah geus bebeja. Mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya. Emang kuna kitu pan teu bisa mayar ieu kakak ieu kana. Atuh eta bae ieu geulangku ieu bayar. Ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae. Teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh. Awalna nulungan ieu cerita hutang. Janji urang jeung papada urang tentang dagang, tentang hutang, tentang naon bae masalah naon bae. Terutama ieu perdagangan, perjanjian Masya Allah. Ya, urang kerjasamanya, ayo, tah aing 10 juta, 10 juta, ayo urang ngadangkeun, urang terbuka bae. Kabelah dituna, ngan sabulan terbuka. Kabelah ditu makin acak-acakan, leng malah anu dibawa kabur segala rupa. Nah, ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur. Mungkin usaha jadi maju, kabeli ieu kabeli itu, tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang. Masya Allah, ketika urang nyalahgunakeun duit batur, janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia, deuk kumaha penyelesaianana hanya neraka. Tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlimul wa aklimus suh labi'sa ma kanu yasna'un. Wallahu a'lamu bimuradihi laula lamun oranana ayhala anata orayan negahu katsiran minhum safu ar-rabbaniyuna ulama nasrani kabeh wal ahbarulan pendeta Yahudi minhum tetap saking Yahudi an qaulihimul ism saking ucapan kafirat al-kadhib tegesajro wa aklihimus suh katsirun haram ya sogok dan riba lebih sama yati kusala alami apa barang kangana ya bani wal akbar iku gawe-gawe ya robaniuna lan abaluin tarkunain utawi nyegahe ya robani tarkunahim utawi ninggal nikah Eropa. Ieu mah saayat nuluykeun nu kamari.
mengenai tentang karakter-karakter Yahudi. Kamari kurang geus dijelaskeun dina ayat wa idza ja'ukum qalu, di mana Yahudi nu marunafik datang ka Kanjeng Rasul, datang ka para sahabat, sungutna ngomong ngeunaheun jasa aman. Iman kami ka Allah, iman kami ka Muhammad. Padahal waqad dakhalu nyana asupna mutalabisina bil kufri, asup kufur wa qad kharaju min indikum, keluarga kufur, asup kufur, keluar kufur, terobah nyana tetep kufur we. Itulah karakter-karakter Yahudi, insyaallah. Selanjutnya anjeun Muhammad bakal ningali kalolobana golongan Yahudi nyana teh gegera udag-udaga. Paheula-heula ngalaksanakeun bohong. Paheula-heula ngalaksanakeun dosa. Paheula-heula ngalaksanakeun kazaliman. Paheula-heula ngadahar haram-haram. Bangsa sogok-sogokan, bangsa riba-riba, nya nama paheula-heula, itulah karakter Yahudi. Dijelaskan ke Gusti Allah supaya jelas labik sama kanu ya. Yakin tang goreng-goreng nah kagawean Yahudi nu model pasti. Ketika ayat riba, nya nama embung tinggalin ayam paheulana kredit pangkeulana Yahudi. Namun anu di lembur paheula-heulana gegeraan eta teh Islam berkarakter Yahudi. Kana Kiai Haji, sanajan Kiai Haji. Raislah sogok menyogok eta Yahudi mah gegeraan dasar. Paheula jangan mah soal sogok menyogok teh embung tinggalin ku batur. Selama aya kesempatan mah sanajan disogok terus bae. Eta lah karakter Yahudi. Masyaallah. Bohong gitu kene. Allah jangan mah bohong teh. Jadi karakter Yahudi mana bohong panglihing. Silat lidah teh babarieun jasanya nama. Sebab tujuan anak teh kasihan ka Gusti Allah ini hanya kepentingan duniawi harta saja gitu. Numantak dengan silat lidah, nu penting meraup keuntungan. Etalah Yahudi. Nomor kedua disogok ya tuh masalah marah paheula-heulana yang disogok atau nyogok lantaran nu dimaksud ge hayang dunia. Dengan sogoknya bakal menang dunia. Atau memang karakter Yahudi apa itu? Itu kena riba, dagang melalui riba atau nyana ngalaksanakeun jual beli riba. Karakter Yahudi mah paheula-heula. Nu matak ayana teh deposito nu panggeulana Yahudi. Urang mah deposito teh paling ge 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Lamun hayang nyaho deretan kelas atas ngan kukula moal dibejakeun ngaranna. Sebab karaget kabeh ge. Aya hiji di luhur di negara ieu kuari depositona teh ieu teh geus diatur. Boga anakna 5, maneh sekian teh, maneh sekian teh, maneh sekian teh, maneh sekian teh, maneh sekian teh. Orang negara ieu teh negarawan. Hiji deui geus diatur anak jeung rekan-rekanna. Mane depositna ieu geus diatur padahal nu nyana kene atas nama anak, atas nama rekan. Muringkak bulu sebenarnya mun nyaho ieu keberadaan negara Indonesia, masyaallah. Masyaallah lain lalagaan. Pokona mah asal eureun jabatanana. Saha cenah teh menteri, wallahu alam. Saya mungkin presiden, wallahu alam. Apakah gubernur moal dibejakeun we kuaingan kos kitu we pokona mah kaayana. Kos kitu tak geus berderet, bingung di dinya teh sulit untuk selidiki. Lantaran atas namana batur. Ini sabaraha teh ngeureun, masyaallah. Mantes teh naon kana? Mantes teh naon? A B C D T E.
Urang geus leuwih ti teh sebenarnya mah. Datang ke app segala. Saya dah babatur mah kos kitu tah. Di Indonesia teh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Yahudi teh kos kitu Yahudi, karakter Yahudi. Tah, sogok menyogok. Atuh kan geus datang ku ari ka urang kiai. Komo tama ustad anu nyieun gereja mah teh geus lain sogok deh tama diajul-ajul teh lain sogok. Sogok konam kan. Diajul mah panu. Aduh beri kak bolu urang teh. Diajul tama geus. Ya Allah ya Rabbi geus eueuh nu teu kaluar tina karakter Yahudi pan urang ieu kabehan ge. Riba kabeh geus ambalaya. Kredit buktina geus ambalaya. Ngagolangkeun duit bank berbunga geus teh asa haram kabeh ge. Sogok ini nu hayang naik jabatan, hayang ngageser jabatan, nu hayang digawe dan lain sebagainya. Nyogok kabeh dimimiti kelas anak pabrik datang ka luhur kabeh jogok kabeh. Hayang terpilih bae ge disogok keneh bae rakyat kabeh ieu bae eta ayat bae masyaallah, masyaallah. Karakter Yahudi teh kitu. Maka ieu ayat lain lalagan cek Gusti Allah Muhammad wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklihimus suhad. Nyata jasa berarti kuari teh. Bae lama Muhammad anjeun bakal meuli loloban Yahudi teh ka ieu jujuraan nya nama paudag-udag paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong, ngalaksanakeun dosa tina keseluruhan dosa. Wal udwan jeung pazaliman jeung ngadahar bangsa Arab eta teh Yahudi kos kitu. Wari aya di urang, eta aya di urang biasa. Ngalaksanakeun dosa teu puguh teu karuh teu nanaonan ngabring poe Minggu teh ka Citra di ditu teh. Darariuk, eta teh deuk nanaonan kos kitu. Ari maning di mushola maca sholawat. Maca sholawat di mushola mantak naon kelantas atuh jadi haji di sekolah teh modar. Masih kene ka Citra keneh bae kana tetolong. Ayo di dia di Puri. Haden mah kurang cilongok nama henteu. Ketinggalan. Terus ditanya, itu mana ya rajeng, itu mana ranca bango, itu mana cepatan, itu mana ya, aya nu ti Cikupa oge, meureunanan hayang kupar-oper kadang kadi itu kadang kadi. Nu di mana ya Pasir Gadung, mana ya Pondok, mana ya Gelam. Ieu eueuh urang Cilongokan. Eueuh sebab urang Cilongok geus leuwih ti heula. Ya Allah ya Rabbi, eta karakter Yahudi deuk ganaonan kadinya teh. Datang kadinya nongkrong, ngabaso, SMS, belaga. Sakurang mendingan baca sholawat. Ya sanu ditata kos kitu sah. Atuh mendingan jam 5 teh kamu sholat, aju make sampingnya kelantas be. Lalu balo batas ke 10 be. Hiji pake 9 jual. Atuh mantap naon dari musola ngadaguan maghrib daripada nongkrong di ditu mah. Eta eueuh nu boga pikiran kos kitu berarti Yahudi kabeh. Yahudi kabeh karakterna jan teu saha. Malah mah aya ustad nu hayang nyaho ka Puri make kumis palsu. Emang aing teh nyaho. Tahu teh ebrak barang datang ka dieu keplok sabeula. Eta tolol tuh budak kurang kenceng. Keplok sabeula. Batur seserian kanyana pun seserian ka aing heran baulun tan naon ieu seserian. Geus loba jasa nu seuri teu engahnya nah. Ngakarak ai batur ka aing seuri naon, barang cek batur kubis sabelah. Oh. Masyaallah, ieu negara urang jadi kieu. Ieu mah berapa ngan sakadar nyaritakeun nu ngagerakeun nama Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu digerakeun ku Gusti Allah ya moal. Hakikatna mah meunang Allah ngan ikhtiarna di urang. Berarti ikhtiarna geus teu aleun kieu teh. Berkarakter Yahudi kabeh. Ai Allah mah ngahayukeun bae ka ikhtiar urang. Ngahayukeun bae ka ikhtiar urang. Ikhtiar lu bakal bahaya ka diri urang teh. Hampir di tiap-tiap perumahan kuari ngayakeun kos karari. Bahkan aya jembatan can anggeus didariukan bae. Endek naonan teh ieu. Anu salah lah tuh akibat meureun bensin anu didahareun punyana teh barang riba.
atuh kahayang nage kos karari itu kuari anak SD umur 2 kelas 2 kelas 3 ka bapana tuntutanana HP. Lamun nanti belikan sekolah nanti dibelikan endung sekolah bingungan kolotna otomatis dibelikan geus boga HP atuh kan jadi jaringan HP mah jang naon kan hubungan-hubungan nu kos kari itu geus kabelah dina kelas 5 geus endung sekolah dina sekolahna tingkahna geus beda karena HP kelas genep baheula mah mana aya nu bobogohan kuari kelas genep geus bobogohan akibat daripada HP terus iya kakarang tahun 2011 wallahu alam tahun 2010 wallahu alam tahun 2030 kaharepna lantaran ca Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu sarun kadituna lain beki bagus beki goreng gereja makin loba kelenteng makin loba pendidikan agama nu murni makin saeutik nu aya hanya dua tak berarti tauhid jeung akidahna makin lemah Yahudi jeung Nasrani makin loba di urang minimal wahabi nyerang na ieu ahli sunnahna terlena ku sogokan ku riba hanya disebut doang ke ngomong ahli sunnah wallahu alam kaharepna mah lantaran ca Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu syarrun ulah diharapkan poe ieu leuwih bagus ulah diharapkan tahun hareup beuki bagus ulah diharapkan urang bae urang teh boga lurah sugan we sabada ieu mah rada bagus ternyata teh boga bupati sugan we atuh ka kieu mah beuki goreng bae kitu keneh boga gubernur diharapkan urang mah pan leuwih bagus ternyata leuwih bangka itu kele presiden kurang diharapkan lebih bagus ternyata ucapan Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu syarrun nyaka jasa beuki kaharep ka setelah SBY ulah geus nanya kira-kira calon presiden setelah SBY ini siapa encan aya datang ka kuari asina encan aya teh can aya nu bejeusna aya nu dicaralonna geus kuliwer ngan can aya nu bejeusna jang calon presiden di Indonesia teh anu hiji ilmiahna kadua macam-macam lah tak kategori nanti anu luar biasa di antarana ieu merakyat hese jasa komo nu jujur nu agamana rapi kayak itu kayak itu aya anu bagus Gus Dur apa sakit jasa berarti geus bobrok jasa di urang dek dibawa bener bae embung bobrok berarti nah ieu kabelah itu da sarun atuh kiai baheula Syekh zaman Syekh Nawawi mah ngarang nukil, Syekh Khalil Madura Bangkalan nukil, Syekh Hasyim Asy'ari nukil, kaharti kurang bisa dibaca kuali tukilanana bahkan 80% anu dilaksanakan peribadahan di Indonesia hasil tukilan-tukilan ulama eta. Nu kuari kurang dilaksanakan mantap urang mah berbeda jeung daerah-daerah batur ge lemes menang ulama urang. Menang disapinahkeun disulangkeun ku para ulama-ulama kamari teh ke Jawa Tengah ka dieu tah. Naon kitu ngaranna karangan-karanganna loba. Bah maraot eta kabelah dieuna mengikuti manehna rada deres keneh kiai teh rada apik keneh di zaman Mama Bakri atuh muridna teh di antara Abuya, Ibu Stomi, Abah Kula, tah eta keur diurangna tah eta murid Mama Bakri teh masih keneh lumayan. Tak bae kuari, eueuh tah. Di Cidahuna geus eueuh, di Pandeglang di ditu bangun geus eueuh, di ditu Cisanjana geus eueuh, di dina geus eueuh, di deuleu kurang kumata. Ja ieu mah beuki sogokan kabeh. Kiai teh kabeh beuki sogokan, hayu kabeh. Tadi nama bangun hebatnya sama ke jubah, make udang-udang deh, kedatangan atut lumayan. Ngomong lagi, alhamdulillah, cina berkat kedatangan atut kebeli motor, ini goblok terus. Kiai, alhamdulillah, berkat kedatangan atut bisa kebeli motor. Itu kiai oplo dong ngomong itu. Lamun kieu mah alhamdulillah, kula mah teu kedatangan sasa disalametkeun ku Gusti Allah, tah eta kiai hebat. Dia nu pas kieu jai mah teu kadatangan ku sasa bener mah aing mah ngarep-ngarep goblok bintolol. Kadengena geus macam-macam di kiai teh. Ieu mah keur kula mah keur carita hakikatna mah ngagerakeun Allah ieu. Berarti urang teh hirup di tengah-tengah keur bobrok wari teh. Geus mah masyarakatna kos kieu teh jauh pegang-pegangan. Pamarentahna atuh emang geus bobrok kabeh. Kiaina milu bobrok akibat naon dia? SMS.
Kiai bae pan mawa HP na 5. Sakumaha? Showroom SMS. Tadi salah laku. Ieu negara urang kumaha gitu. Masya Allah. Sok, dedeule di Banten sanggeus saeueung murid-murid Mama Bakri. Anu ku urang di kituna ngaranna di deuleu kumaha hate ieu meureun panutan. Di deuleu ke belah dia ke Bogor di sareueur. Eta lain leutik-leutik kiai berarti Mama Bakri teh lantaran ngamuridkeun anu bisa luar biasa. Nyana teh bisa ngamuridkeun luar biasa, muridna teh talaleger jasa. Di Garutna atau di dituna di Ciamis teh talaleger teh murid-murid Mama Bakri teh berarti Masya Allah lain leutik-leutik ulama. Teh marawat eta tah marawatan kamari murid-murid manehna marawat geus hampir CF teh murid Mama Bakri teh tinggal kuari. Jakarta ieu. Ngarep-ngarep di Sogo. Jadi lamun deket jeung bupati teh irungna buka. Oh, nih gua kiai. Tapi lamun kitu mah bae cicing, jeung nu miskin. Kiu. Itu karakter kiai Yahudi itu kok situ. Kiai yang berkarakter Yahudi. Nah iya wataro katsiro minum Masya Allah. Nah, jadi bok-bok jasa Yahudi teh lantaran paheula-heula dina riba. Paheula-heula dina sogok, paheula-heula dina bohong, paheula-heula dina maksiat kana mah iring-iringan, pawai-pawayan di maksiat teh. Pan aya kiaian tapi di Yahudi jeung Nasrani teh atuh aya. Tapi geuningan teh dicegah. Nah, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Lamun santri memanggih laula teh aya di deuleu asupna ka mana laula teh lamun asupna kana isim sabada jumlah ismiyah engke adalah jumlah fi'liyah berarti laulana laula imtinaiyah laula walau maya zamanil ibtida idam tinan diwujudin aqoda dina alfiyahna santri mah kos kitu teh lah dikumis sama kos kitu atau manggil laula teh trek asupna ka mana lamun kana jumlah ismiyah berarti asup ka isim ieu laula imtina ngaranna imtina liwujudin ngaranna eta mah keur belajar macam teh pas kitu teh laula zaidun la akramtuka lamun orangna utawi ki zaidiku maujun maka yakin ngamulyakeun isun ka ing sira geus berarti imtinaul ikram kacegah ngamulyakeun kulantaran aya ki zaid di bahasa eunana mun eueuh ki zaid mah aing ngamulyakeun ka sia lantaran aya ki zaid atuh aing teu ngamulyakeun berarti teu ngamulyakeun aing ka sia lantaran aya ki zaid ta eta teh bahasa laola santri mah geus teu puyang nu teu ngaji mah kieu bae ja kitu amatnya kitu amatnya cak aing mondok atuh sia tuh lamun mondok mah arti laula zaidun lakramtuka ta laula asukana zaidun laula walau ma iya zamanil ibtida kadituna la akramtuka bil tate nah eta teh nu kitu ngaranna laula imtinaiyah berarti imtinaul ikram ku gara-gara aya ki zaid henteu ngamulyakeunana si mutakalim lantaran aya ki zaid catak-catak tu zaid mutakalim ngamulyakeun tah eta teh laula wa ima asukna kana fil laula yanha mah fil tate nah mantap wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la disumpat ka mamana ge geus ngaji mah ngiraheun biasa tinggal cek tuh mondok bae puyeng yang ngaji kos gitu kudu ngaji ge puyeng atuh komo sieun teu ngaji bihimat tahdidum laula jeung lauma bisa digunakeun kana tahdid bahkan ditambahan wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la asupkeun kana fi'il nu mantap di dieu ditafsiran ku Imam Jalal laula yanhahumur rabbaniyuna ay halla dasar wa ieu ay halla yanhahumur rabbaniyun berarti eta mah edakeun kana tahdid geus ngahinakeun ngajejeleh ieu teh ngahinakeun ngajejeleh hei sare gitu ngajejeleh hei iya pan aya kiaian pan aya ustadan tadi Yahudi jeung di Nasrani teh disebut lamun kiai Nasrani rabbaniyun lamun kiai Yahudi pendeta teh disebut ahbar
Hei, para kiai Yahudi, para kiai Nasrani, atuh kunaon maneh ieu teu nyegah teu ngalarang. Ka anak buah maneh di hararana ngomong sangeunana engkau humul tina ngomong dosa, ngomong bohong wa aklihimus shat. Deus tina ngadahar barang haram. Atuh eta rakyat maneh Yahudi jeung Nasrani anu ngalaksanakeun maksiat ngadahar barang haram, mabok, bohong jeung sajabana atuh kunaon diantepkeun eta setan eta teh siapa mimpinna. Berarti aya sababaraha rahasia hiji di agama Yahudi mah ketika maksiat teh diararantep bahkan dikondisikeun. Nu penting ayain kandai kaluhur, teu kalaksanakeun riba, teu kalaksanakeun sobok. Nu penting nyana kabere cinta kiai Yahudi jeung Nasrani teh baheula kos itu. Teu daek negor acan lantaran nyana dibere. Ngayakeun riba, jual balina sistem riba. Eta si kiaina dibere ka ditu punten ieu mah kanggo mama. Emang usaha naon? Kami keur usaha sistem kieu Indomaret. Disuplai ti ditu na kieu da ieu mama ieu we. Teruskeun padahal nyaho eta teh bangsa nu kos kitu teh haram kulantaran dibere nyana cicing bae. Ka ieu nantak ditegor kunaon cicing bae atuh ieu teu daek negor-negor acan. Lantaran di jerona horenganan aya pamerena, kiai Yahudi dibere ku anak buahna, kiai Nasrani dibere ku anak buahna sehingga tidak berdaya. Tah eta teh karakter kiai Yahudi teh baheula aya. Nah ieu kos kitu eta kuari kiai Tangerang, kiai Serang, kiai Pandeglang, kiai Bogor, Kiai Garut, Kiai Tasik, atau kabeh we. Lu tadi mau dolar, tidak ada. Barang pidato ka dolar, tidak ada. Sudah kasih rumah. Lah itu pokok namanya. Yang penting nyadaknya. Ih, kiai jadi kuliah kiai. Kunaon ieu horenganan, Masya Allah di tukangna aya inovasi di nomor polisian. Waduh, pamere ibu, konde, pamere gubernur, pamere bupati, pamere naon bae mata. Eta teh karakter Yahudi nu kos karari. Masya Allah. Aya deui jelema usaha make duit bank, ngawarung gede, toko usaha babarengan. Ada yang ngadenge pengajian bahwa haram uang bank itu bunga haram. Bedanya ke kiai ngedengi cina uang bank teh bungana aja haram eta. Waduh, haram ge lamun urang boga lamun teu boga mantenan. Darurat sama asup. Sebab kiai na eta sok diberean bae ku si pedagang eta. Ayo bae sia mah terus bae ka aing istiqomahan terus. Waduh. Ieu dek di mana nerapkeun hukum. Ndek di mana? Atuh lain dilempengkeun. Kiai, ya kula ngadenge di satu tempat satu kiai mah ngaharamkeun teh emang haram. Bener emang haram. Kiai atuh geus kiai kumaha? Ya robah ku sia. Usaha mah terus tapi eta mah tetep haram. Takut kitu ulah kasieuna. Ieu mah lamun diharamkeun asana nyana moal ka aing bisa-bisa nyana ieu putus jeung aing. Kita betul naon kitu mah. Ya darurat kan teman tuh. Mun urang boga teu tenan komo eta ibu tuh mun teruskeun bae. Sarua jeung teruskeun bae ke urang berjamaah ka neraka jahanam. Oh, lu teger jasa ieu. Tangge ya, Tang. Enak nih, iya. Kita nang gitu ngaranna ngadukung eta. Oh. Insyaallah. Cicing, pan insyaallah pan cicing we. Ditanya, ku babatur pan sia teu ngadukung pan cicing we. Atuh pancang aya ieu. Aya, atuh motor ge ieu bensinan mah tuh teu kumaha lempang. Jadi ieu ngadukung sebuah negara teh kudu make gosip kabeh ieu mah kabeh 155%. Jadi geus lain 90% teh di leuwehan geus 155%. Geus kabeh karar itu.
Ndet beres kumaha ieu sebuah negara lamun si kiai na kitu. Aikeun kudu kumaha tuh cak agama kudu kumaha coba kiai. Ieu. Kula insyaallah ngadukung demi keutuhan negara. Walaupun ieu lokal tetep bae didukung. Sebab hayang aya perubahan-perubahan, hayang aya kemantepan, tapi awas. Satu, teu meunang barak bere ka aing mah. Aing mah semata-mata hendeuk ngaluhurkeun agama aing jeung nagara aing melalui seseorang. Tah, anu dianggap bakal bener, mun eueun bener mah urang. Geus ilah emerena naon, pokona mah aing mah ngadukung. Ah, eta kakarang bener. Ngan saha coba neangan disepatan nu kitu. Disepatan bae heula ieu mah ieu. Tadi sepatan. Aya sepatan mah pan jolok, tadi itu sugan aya tuh sepatan mah sepatan mah pan lembur ngaranna. Tadi itu na laut tinggal ngejebur-jeburkeun bae pan ka laut. Cacakan ka ditu ge jeuh atuh kobo ka belah dieu mah. Ka belah ditu onam teh nyahoeun ka motornya namanya ona sepeda. Tapi kan ka belah dieu mah geus lain sepeda deui kapal udara pan nyahoeun. Geus teueuh nu endek ngabangkitkeun semangat juang demi keutuhan negara jeung agama. Berarti geus karakter Yahudi kabeh. Kabeh ibadah berjuang sote dibere. Dek ngagugulkeun sote dibere. Berarti sogok teh andalan kabeh ieu mah tah. Tah ieu teh karakter Yahudi. Tah lamun tadi dicaritakeun kiai Yahudi kos kitu ditegur ku Gusti Allah. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Wahai kiai-kiai Yahudi, kiai-kiai Nasrani, nah tuh make jeung ngalarang karayatna dina omongan anu jahat, omongan anu bohong, barang dahar anu haram. Ya kalakuan mantep itu teh lebih sama kamu yasnaun. Yakin pan goreng-gorengna pagawean teh nu digawean ku para ulama Yahudi jeung Nasrani ya ngantep kana kajahatan. Itu menang itu menang. Menangkat wasihi edan lamun li ulama'il muslimin la tawanihim fin nahyi 'anil munkarat. Dina ayat ieu teh deui nyasat ka ulama-ulama muslimin kana ngarinekeun kana teh negor dina ngalarang berbagai munkarat. Jadi lain ka Yahudi jeung Nasrani bae, lain ka ulama Yahudi jeung Nasrani bae, lain ka pendeta-pendeta bae, bahkan ka ulama-ulama muslimin anu teu daek negor-negorakan yang ngantep kana munkar. Nah ieu ge termasuk kana labi sama kanu ya. Ngampang goreng-gorengan kiai nu teu daek negor-negorakan kana kajahatan-kajahatan. Boleh jaga sama kiai teh numentak kiai doa fil Quran ayatun akhwafu indi minha dina Quran nu paling dipake kasieun iwati ayat ieu. Ayat ieu teh sieun jasa ulama lantaran dibere ilmu tapi negor teu wani. Ieu rempan biasa. Rempan rempan leutik-leutik cek Ibnu Abbas hadihi asyaddu ayatan fil Quran. Ya nasihatul ulama ayat ieu teh poara jasa ulama kudu negor ka kajahatan-kajahatan. Nu eta di mana ulama geus daekeun negor bakal timbul opat perkara. Asal teu daek negor wae timbul opat perkara ieu nu kamari dicaritakeun teh ya. Lamun kiai geus daek negor korupsi acan. Kiai ngantep kana maling. Kiai ngantep kana riba bahkan ilu di jerona. Kiai sedek negor acan urusan sogok menyogok bahkan nyana lagi ka sogok opat perkara hiji bagong nomor kaduana kitu cacing nomor katiluna keong nomor kaopat teh hileud sakitu bae lamun di Indonesia pos kitu bakal mendak ieu kuari hileud teh geus datang ka Jawa Tengah. Geus datang ke Jawa Tengah, mulai kuari ke Jawa Barat ka dieu Tasik geus aya ieu teh. Mentak cek kula ge inggis amat, kamari dibejakeun ku kula rempan amat geus jebrang, pangheulana nyebrang ka Cikupa. Deket Citra di dinya. Ieu lain lalagaan, azab ieu teh azab.
Mantap, lobakeunlah coba di Tangerang mah urang kabehan maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Coba ayo urang di Cikupa, di Belaraja, kabeh di Pasar Kemis, di Sepatan, di Raja eta bae peuting udang tiih saya teh. Aduh, Masya Allah. Wayang coba ieu mah lain lalagaan geus. Kamari mah kurang lalagaan ngomong teh bobo di Jawa Timur nyebrang ke Jawa Tengah. Asana nyebrang ke Jawa Barat. Eta teh hanya lalagaan. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan nah ieu mah kurang dipager ieu mah teu meunang diopenan kos kitu ngalantaran azab. Dipaehan hiji tumbuh 1000, semprot hiji tumbuh 10.000. Lawan Gusti azab Allah. Ya iya mah lain kudu disemprot, lain kudu ditaliti, kudu babalik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu korupsi wayahna coba di Tangerang meureun heula korupsina, nu mabok eureun heula, nu zina eureun heula, anu sogok menyogok ka ieu hese ge sogok menyogok kieu hese jasa ieu. Lungsur inohong ka anak, dikumpulkeun guru ngaji. Hanya cepek doang. Nunggu dari pagi sampai sore. Sama Ustaz goblok lagi, bintolol. Kayak pada tetap. Pihilet buluan, pihilet buluan, lain lalagan. Ges pugu nyogok di pabrik mah. Ges pugu nyogok kayang naik mah. Ges pugu kredit. Coba wayana mulai tikuari wayana kredit. Dukung si kredit belum. Motor dah iya lain lalagan juga. Coba lamun geus ngararungsi di Jawa Timur mangkaning hese jasa. Ingungsieunan apa ieu mah hileud. Dingin anu teh geus datang ka Semarang ka Jawa Tengah kuari geus datang ka Tasik mulai. Atuh ti Tasik mah pantes bae ka dieu ka Serang lewat Cikupa. Masyaallah. Lain lalagaan ieu mah penting tetep udan geus pulael. Jam 12 mandak wayahna, jam 8, jam 9 kolot-kolot sare ngawahan. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Pan geus datang modal kos ieu mah kumaha deui iwal tobat ka Gusti Allah lumpat teu meunang. Lumpat teu meunang urang tina azab kos kitu teh. Jadi mah kudu babalik teh. Kudang jam 1 mandi, langsung salat, tahajud, doa hajat, langsung geus bae baca eta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae hayu bae terus azab mah tetep aya tapi mudah-mudahan nu loba maca eta disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wayahna per mushola per masjid lain lalagaan ieu mah lamun geus informasi datang ka dieu. Sugan teh di Jawa Timur hungkut. Geus kesulitan kuari di Jawa Timur. Tapi di ditu lagi dipilihan pan ku Gusti Allah. Dipilihan, ieu lembur ieu kena, lembur ieu nu nempel henteu. Hiji-hiji acan, dieu aya deui loba jasa. Imah ge imah, 10 imah pinuh ku hileud. Aya hiji imah di dinya tukang magahan ngaji ustad. Tukang magahan ngeja, imah henteu aya hileudat ka belah dieu hileud. Aneh eta hileud. Aneh atuh daratan kadinya jelema kabeh ka imah eta ka imah nu magahan ngaja alif jabar abe jabar ba kulantaran anu datangna kadinya anu ngridit atuh hileud loba di dieu. Bingung eta ustad ge kemarin enggak ada sekarang banyak. Ya Allah ya nutur-nutur nu kitu hileud. Hileud nutur-nutur nu kitu. Diome ku budak leutik dikacelikeun dikadiekeun teu atel ku budak leutik mah. Diome ku budak leutik teu naon can aya dosaan masyaallah kunaon ai kolot nu ngridit jeung nu disogok jeung nu korupsi antau asal sah ateuna luar biasa geus bingung kuari nah ieu lain lalagaan lantaran dipilihan ku Gusti Allah teh pondok pesantren ge anu kena aya nu henteu majelis ge anu kena aya nu henteu geus bubuh sama imah teh tadi anu kena aya nu henteu ieu bang geus lain lalagaan ulah dipukar dipikir asli asal di mana imah azab di Gusti Allah Subhanahu wa taala eta tadi asal korupsi maling riswah teh eta sogok menyogok ulah dianggap enteng eta teh haram dina Quran
riba atuh lamun kiai na geus ngamenangkeun kredit model kieu teh kumaha teh diazab ku Gusti Allah. Geus teh didengekeun kiai pangkawarah jasa, Quran ngaharamkeun, hadis ngaharamkeun, ijma ulama ngaharamkeun, kredit model kos kieu tapi nya masih ngahalalkeun keneh we leg. Eta bangkawarah jasa, masya Allah. Ieu di Jawa Timur teh pada anu diudag-udag kiai. Kiai teh anu diudag-udag, kiai mui. Kumaha mah bener ieu lain-lain ngahinakeun kamu lain. Nyana ngahalalkeun kredit. Sementara aya budak magahan ngaji aya beureun santrina 20 mah kaluaran Lirboyo. Nah ieu teh teu nyana mah ngaharamkeun. Eta diudag-udag ku ieu. Nu ngahalalkeun kredit diudag-udag ku hileud. Gugulingan datang ka di rumah sakit nya teu diberitakeun. Loba nu teu diberitakeun ka dia keajaiban. Loba nu teu diberitakeun. Nah eta teh sing hade mantap daripada urang kena mendingan urang babalik ka Allah sadar diri, tobat ka Gusti bari lobakeun maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil. Geus lamun aya anu endek calon gubernur, calon bupati, ka urang kuari-kuari tolak bae heulanan, engke bae kumaha engke geus hileud. Kilet ieu mah kudu dibeakeun ku aing kos kieu bae. Di lamun datang kan urang riweuh. Liweuh ieu masyaallah. Nah ieu keur nyaritakeun karakter ulama Yahudi daek ngomong haram-haram acan teu ngalarang ka rakyatna jeung ka umatna lantaran aya sogokan-sogokan ti handap ka luhur, aya pamere-pamerena ka luhur, aya riswah-riswah, aya riba-riba. Nah ye, Gusti Allah ditegur, dan kita ditegur, dijuluki lebih sama kanu yas, naumpang goreng, nak kalakuan ulama model kos itu. Jadi dia dijelaskan, wafihi aibun zammun li ulama'il muslimin ala tawanihim in nahyi 'anil munkarat. Itu kene ulama-ulama muslimin, lain ulama Yahudi jeung ulama Nasrani bae. Ulama muslimin geus sarua bae lantaran cicing atawa indem bae haram, ieu haram atawa cicing teu negor-negor acan. Nah ieu bakal diazab ku Gusti Allah. Jeung bakal kakenaan ku ayat la bisa makanu ya. Naon panggoreng-goreng ulama anu berkarakter Yahudi tadi ketika riswah cicing bae ngantep bae, ketika riba cicing bae ngantep bae, ketika bangsa pazaliman cicing bae ngantep bae. Iyalah labi sama kanu yaus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Wayahna yai ustaz di mana bae ngomong bae. Ngomong bae dulur gitu, kredit haram. Aing ya emang kredit tapi haram gitu. Cak rakyat gitu buka kain. Aduh, udah ngomong kredit haram kumaha aja anak nang kredit. Bahkan ya nang kredit. Aduh, minimal pan cicing kena azab. Lah bisa makan ya saun. Geus kumaha ka mana lumpat coba ayo lantaran geus seragam jasa kuarima. Ya Allah, proposal anu ambalaya sing klayang kadit. Nunyin pondok, nunyin majlis, nunyin masjid. Proposal saya tadi itu beres yang bener digunakan pondok jang pondok mah. Eta begitu turun jam pondok saware, jam beli beca saware. Eta kan kos kitu teh lain saeutik karakter di Indonesia nu kos kitu emang saeutik kitu ngobuadag. Lain loba di ngobuadag. Ya Allah ya Rabbi, ieu nangtang azab kos kitu teh. Geus kredit nangtangan azab. Sogok nang tangan azab, korupsi maling ngaranna nang tangan azab. Geus puguh tama mabuk, zina, judi geus nang tangan azab. Sarua haram. Lamun jelema judi digenggereuskeun jawara ngadu kotok digenggereuskeun peda Arab, ai kiaina disogok atuh sarua. Batak lamun aya jawara ngadu kotok disemserikeun ku kiai, gedian kiaina. Kiai teh haram sia ngadu kotok. Kadir sia kiai tabok sia kuai. Kurang ai siapan bere kuatut gitu. Di bere ge ieu mah. Di bere ieu mah. Atuh sarua haram lah sarua tah. Geus aing mah geus ngahakean jawara bae.
Geus temen aya jawara digeugeureukeun ngadu kotok. Tah geugeureun deui kiaina. Anu ngridit geugeureun ka kiaina. Di cek jawara atuh aing terus ngadu kotok tol meureun. Lain titah terus lain. Artina atuh digeunggeureukeun kudu kitu mah moal beres. Moal lantaran nampangan digeunggeureukeun teh kudu bener. Ulah ngadu kotok teh haram. Neuleuh. Si kiai na ngeridit henteu disogok henteu. Atuh kayak kunyana ieu mah jang kiai we teh kotok. Geus kana tuh biasa mah ku kiai geus dipecet diadukeun ku mah kiai wae. Atuh urang ngadu yuk, hayu. Masya Allah, ieu acak-acakan ieu negara. Kita acak-acakan lain lalagan, lain sakali deui karakter ulama Yahudi. Model kos itu keneh karakter ulama muslimin mun kos itu bakal diturunan adab 4 perkara urang ngadoa ka Gusti Allah tetep bae urang nu kumaha-kumaha gejasieun ka Gusti Allah sieun ka azabna mudah-mudahan urang kabehan bisa diberi babalik ka Gusti Allah bisa diberi tobat ka Gusti Allah sehingga azab anu keur didatangkeun ku Gusti Allah dijauhkeun ka negara urang, dijauhkeun ka daerah urang, dijauhkeun ka kabupaten urang, dijauhkeun ka lembur urang sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya Ali ya Kabir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir ya Farijal hammi wa ya Kashifal ghammi ya man li'abdihi yazkur wa yarham ya Dafi'al bala ya Allah Dafi'al bala ya Allah Dafi'al bala ya Allah Dafi'al bala ya Rahman Dafi'al bala ya Rahman Dafi'al bala ya Rahman da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا وهاي jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumaranah kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain takaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran ka aing komo tama Kristen mah budak
kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nyesab laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nyesab laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10.000 lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu ka dieu sia kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asa roban ka kenca kenca ieu singa de aufu bil uqud hanas teu sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah je jeung nu di imah mama orang kota mah mama orang cukup mah mana ade kobo orang kolon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tah mah atuh rawayan dia pan bahasana kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu ngaji naon memang di Cirongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon iya motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah walai itu tinggalnya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung wae gitu aing ya lain ngeberesan masalah nambah masalah tak iya tak kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir macam eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna neng urang ulah boga TV bae lah jual teh kana ulah boga TV beneran bener detik teuing tah mah lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu lalaki mah kan bikang hararese jasa bikang hararese jasa henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kebel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah beuli motor aya uteuh kabeuli mah ulah maksakeun lah tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu batur ganti deui urang mah eta kena kempes deui pan eta hak bae urang teh kanjut mah wedek mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah ya Allah ya Rabbi ta eta ta gara-gara namanya nu nyundutan namanya kos kitu tah kan dibawa panjikan ka dieu ngaji
kadenge takutnya ngeceknya moal ngaji sanu nita kita henteu ka sia ngaji tak takos gitu aduh masyaallah tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah atuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah tuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah ka ulah patit eta eke bae urang nungguan boga milik lamun boga bilik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh ngaganggayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah geus cek ulah tinggalkeun neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun kanyana aduh pandai teu serba salah urang deuk geussan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geussan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang teh keuna ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah antepkeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese we pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung we nya tadi bisa balik nyana ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jam atuh kakak mah endeuh gara ti heula bae bingung amat sih eta nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh ngana kieu keneh we dihareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teu nyaho ge kos kitu we pokona malah masyaallah eungap eta salakina eungap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh kos kitu we atuh pan pamajikan jadi deung nya jori da teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen aduh Masya Allah ya janji pohara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus bebeja mun aya si anu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kunaon teu bisa mayar ieu kakak ieu kana atuh eta bae ieu gelamku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae
teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ikeur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya orang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah aya nu dibawa kabur sagala rupa nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun jasa Masya Allah tan mentak sinar ilahi nyulusup ka jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan aufu bil uqud